Dikasih bararingung aing geus kieu teh. Gawe ka ditu ka Korea. Ika itu ka dieu teh olahraga teh. Nya ngalumuk wae kieu kudu ka mana deui gawe teh. Hari ini deket duitan. Jauh ya teh. Disuyeur urang teh teh. Nya kudu ngalumuk wae mah kos eta majikom. Di mah we. Sakola lieur urang teh. Ka itu ka dieu. Bararingung. Nun, hah? Bang Saki. Emang kumaha kitu? Urang samperkeun yuk. Kamari bejana karek balik di luar kota. Urang minta duit. Hayu atuh. Semarana aya mana? Ulin teh hareup. Ari Mang Saki keur naon nagog di dieu sorangan? Gawe. Nyaeta masa kitu matak nagog di sorangan ge loba pikiran. Kepikiran naon? Kamari bejana karek balik di luar kota. Nyaeta pikiran keur ka hareupna. Keluar kota ge bingung ge teh ka hareupna. Maksudna bingung ka hareupna kumaha? Asa teu paham. Maksudna teh bingung ka hareupna teh ayeuna gawe ka Pak Iwan, urang teh hoream. Pak Iwan? Pak Iwan mana? Eta anu di luar negeri. Atuh lain Pak Iwan, eta mah Taiwan. Tah eta maksudna. Nah, atuh bieu mah Pak Iwan. Oh, salah saeutik mah wajar we atuh. Salah saeutik patak bingung. Tapi kamari mah geuning jiga balik di luar kota. Di mana? Eta tidinya ti bayi. Bayi. Eta kota mana deui? Eta kota anu pulau itu teh ning Pulau Bayi. Eta mah Bali, lain bayi. Eta meureun. Bayi dah. Rek ini gawe ka bumi ieu teh hoream. Bumi mana? Eta luar kota teh geuning. Sukabumi, atuh eta mah. Eta meureunan eta. Noni geus moal balik ngomong jeung kieu masalah wae. Sakopa. Aduh.